Minta sa pagawean. Coba ini gawe di kantor gitu lah anjing. Ini aja bang sudah di anjing sing adanya tuh. Bukan panas euy. Tapi aduh. Anjing teh. Kita teh cukup batu. Meter hayang menang 5.000. Suka lagi na poeun lah. Buru-buru. Ya. Suntukan aku sambal ya. Kis ayo. Ayo loba. Rareueuh nu ngajuarong sok teh euy. Kamarana ieu teh. Sepi. Sana budak leutik si Hamud segala mah. Biasana sok ngajual teh. Ya jual dia. Suruh tuh duit $10 sepoe. Berapa kilo? 2 kiloin teh mun. Sabaraha 2 kilo? Nya 2.000 sakilo. Piro poe teh jeung sangu deui. Oh, sia. Ieu karunya gering. Sia mah jelemaana bauan. Ya, aing teh bauan da sapupina ge di dieu. Mengas sampai sing bener rek butas sia tah. Budak ieu mah henteu tadi leutik Kak, ieu. langsung gering itu kamarina teh. Kamari Heeh. sia menisa leutik ieu mun sampah teh. Kan di budakna gering. Wah, sia nu geuring mah meureun mood. Aing berulah aya dari karunya. Gua 4.000 heuh. Geus sok mana dia? Ya, aku Bana menang lepas. sampah teh. Saya kan ayo tukang sampah teh. Iya, kumaha? Buru ieu karunya pada beuteung. Ya geus can ngatus ya. Dan aing geus 2 poe teh nyatu. Kumaha? 4.000. Baheula gandeng. Nek mulung deh moal ke heula. Oke mangkat. Mulung deui aing karunya ieu budak sing Kumaha? mabok. Sing mabok. Wah, ya. Ewe sukan deui. Nek moal mah kana lauk acan 4.000. Heuh ngeunam mangetok sia. Anjing si Hamud aya batuan ieu mah ngajual teh. Aing keur eta dibohongan ku aing si Hamud ayeuna aing dibohongan si Hamud. Mod. Sia ngajual. Kanyawan tolong. Aing tadi bikin batu dinya na. Kabur. Ayo Guys, bertemu lagi dengan Salja Official. Jangan lupa like, komen, dan di-share. komen. Dah. Well.